Perhatosan nyuwunkeun waktos ka sadayana kaum dangu anu hadir kangge maoskeun heula ieu berita kehilangan. Wirehna saderek urang aya nu maryogikeun bantosan nyaeta perkawis kalengitan perhiasan ageungna 25 gram setengah nyaeta kongkorong 15 gram setengah liontina we 10 gram. Tah kasing saha wae anu menakan bade urang hilir bade urang girang kulon ngetan kidul kaler kalarasan kunu gaduhna tos dilapurkeun. Mangga bade digaduhan mah datos ridho lillahi ta'ala tos disidkohkeun kongkorong 15 gram setengah tina hajeli base liontina 10 gram tina jengkol anom. Mangga wae kasaha wae nu menakan ridho lillahi ta'ala bade diange mah hatur nuhun tina sagarupi perhatosanana. Permios kasadayana. Nup, kuring apal didinya jago matematika euy. Are kitu Kuring rek mentes lah. sok sarkawilah rek mentes naon masalah matematika mah. Kieu Nup, nyalidung sagaranten teh jauhna 35 kilo. 35 kilo terus Mun ditempuh naik bus sajam setengah cokot we lilana 3 jam. Pan ngajaga mobilna ngetem heula. Terus di jalan naikeun heula panumpang can kempes ban. are kitu Ti sagaranten bus unit jam 6.30 isuk Nup. Kecepatan bus 50 km per jam. 50 km per jam. Di tengah jalan bus kempes ban diancaen namal heula lilana 37 menit Nup. Are kitu Pas werkip supir turun 15 menit da busna mogok. Di Purabaya eureun deui Nup, bus nanginum heula 10 liter tah. Di Palalangon supir turun 17 menit setengah da mobilna di Palengpeng nu gelo. terus Tah pertanyaan ada saha sianggaran nu gelo eta? lieur sugan gajul teh hana saing ngeluarkeun kalkulator sia mah. Kani, naon Kang? Teh bener ieu restoran termahal di kota ieu teh Kani? Laras Kang, data aya deui di kota ieu mah walti ieu restoran nu mahal mah. Wilujeng Sumping bade pesen naon Pak? Pesen naon nya euy? Ari maneh rek pesen naon sia Kani? Ah, weng mah nurut we kumaha Kang. Kieu we, abdi pesen kadaharan upang mahal di restoran. Mangga Pak, mangga. Tapi kantun saporsi deui. Teu nyaon. Kadaharan mahal masa porsi kuduaan ge pasti soboh Kani. Mangga Pak, ieu katuangan anu pangmahalna. Naon ieu teh? Uing teh pan mesen kadaharan nu pangmahalna. Nah kalah dibere beuleuh manuk jeung menyelecit deui. Mohon Pak, ieu nu pangmahalna hargina 5 juta. Gelo sugan. Punten Pak, pan kamari ieu manuk teh anu janten juara kahiji dina kontes manuk. Ieu manuk kamari terus ditawar 4 juta, basa hirup keneh. Teu dipasikeun ku abdi Pak. Ah, uing mah jadi lieur kieu. Kunaon? Dina urusan ngelingan manusia, dai oge eleh ku supir bus kota nyemangnya. Naha? Lamun dai dakwah hadiri nunutan, malahan sare. Lamun supir bus kota? Lamun supir bus kota ngebut, penumpang istighfar bari ngadua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Heuh teu Mang. Ah, liur semua sah.